Ibu bapak hadirin sadayana nu dieu teh punten kedalna sakedah nama tafaul kakersana para ulama rehing bila mana euy kabungkur kukun guru selain rek mun indit kanu muludan kade niatan wa niatan nawaitu an ahdurul maulida niat anjeun hadir dina peringatan maulid nabi teh teu sagawayah teu sabongbrong. Naon betul sabongrong ieu teh misla ma nawabihi samisil perkara anu geus dilakonan ku golongan salafus saleh anu kapungkur jalmi-jalmi saleh anu kapungkur parantos ngalaksanakeun ieu. Jadi nalika bapak nalika ibu para pemuda urang sadayana urang biungan limur ieu ngayakeun unggal taun muludan sami di dieu ieu teh teu sagawayah lain ujug-ujug dumeh urang mi contoh mi tutur para golongan jalmi-jalmi soleh kapungkur misla mana wabihi naon tujuanana wabin niati ziyadati wabin niati ta'dimi syahril wiladatin nabiyyi kahiji niat takdim syahril wiladatin nabi dinasasih ieu dinasasih Rabiul Awal ieu urang gaduh jungjunan gaduh nabi sinelir rasul pinunjul anu gelar asmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riungan ieu teh boga tujuan ziyadatil imani wa taqwa. Hiji ziyadah nambahan ae bimakna ningkatkeun iman jeung takwa. Bolai ibu nilaina, bolai bapak nilaina munggu Allah lamun riungan ieu teu boga niat dina hate ziyadatil iman wa taqwa, teu nambahan keimanan jeung katakwaan urang ka Allah. Percuma. Hiji kadua niat teh mahabbah wal mahabbati mahabbah ari mahabbah teh banget cinta ku banget cinta wal kurbi jeung hayang deukeut ka saha cinta jeung hayang deukeut teh ilallah wa ila rasul wa ila aslafina sholihin ka Allah sinareng ka rasul na sinareng ka golongan jalma-jalma anu saroleh anu parantos hirup anu beh ditu. Jadi kurumu ibu ece sadayana nalika riungan model kieu hiji sajabi takdim syahril wiladah takdim ngagungkeun kana lahirna jungjunan oge niatan ku ece ku ibu sadayana riungan teh hayang jadi nambah iman jeung takwa. Jadi weh kapetik hasilna ka ala buahna karasa amis kareueutna. Jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, jadi saksi di yaumul akhir. Nah, da tiap riungan teh nambah iman jeung takwa. Bohong kacida lamun urang ti ngongkoak nepi ka ngungkuk ti baheula muludan ti baheula riungan bahkan beh dituna masa bagian sok aya lamun dina muludan teh maca barzanji atanapi marhabaan teu nambah iman jeung takwa bohong kacida. Jadi kurung nariungan kieu teh kudu jadi nambahan iman, nambahan kataatan, nambahan banget ajrihna ku Gustina tegasna ku Allah Subhanahu wa taala eta nu disebut barokah. Ah kitu kedahna teh hasilna teh. Tah tong aneh ece ibi kersajengan punten da teu sakabeh pan ieu teh ngataun muludan teh. Tiap tahun Ibu sabaraha kali muludan teh di dieu puntennya asim kuring nyariosna bari semu kieu bisi ngagaclok ieu teh tos sabaraha kali aja ini muludan teu dietangnya yang naon ngitung muludan nu penting mah ngataune muludannya terus alhamdulillah jadi tiap tahun muludan meureun teu dihitung rek muludan teh pokona mah ngataun we muludan. Uy handai ibu ngataun muludan bapak ajengan di dieu ngataun muludan ditaros ku abdi sabaraha kali muludan yang naon ngitung-ngitung muludannya
Tadi itu muludan berarti ibu yang unggal tahun di dia muludan, ibu Yuswa 60 pika 70 muludan berarti geus 70 kali mulud. Abah ge geus 70 kali mulud. Mata laku lampah cekolot sok aki-aki 70 mulud. Dah, ada tukang muludan. Nah, pertanyaan anak lamun unggal tahun jeung mineng muludan geus menang naon tina muludan? Sok adek pas kenging naon tina muludan teh cing urang buprak we kenging naon pincuk kan bae jujur ada di pincuk eta aja kan di pincuk ngewat di pincuk mah lain ke muludan lamun eueuh pincuk teh abdi ge kitu nu sok jadi sik-sik melik teh di abdi ge sok aya muludan abdi ge ngan sok seungah dina entosna sabab aya we tatangga nu kaliwat teh pincuk teh jung sok warani ngontrog belum teka bagian pincuk teh ayah teu ngontrog ngomongkeun ka ajenganna teh ka DKM na teh aing teh padahal mah udunan sarua makan lebih gede ari budak teu kabere pincuk lain jang urang lain jang emang lain jang ibingan budak we sok nyetewel padahal budakna hare-hare padahal sagedena ge jerona pincuk teh anger we model daging kurban lamun kaliwat tatangga kurban he kaliwat tapi omongan nanti gedenya padahal sajentet muludan ke sakitu esina teh mun kaliwat teh sigana mah 3 RT apaleun teh dongeng nasi emang teh kaliwat menang pin akan bae menang pincuk cukup pe sakitu berarti menang pincuk lamun tidinya geus menangan ukur menang pincuk ajengan heukeun anu kaopatna berarti salila ieu tujuanana urang dieu muludan teh naon atuh tujuanana ukur menang pincuk unggul hayang pincuk unggul wihan deui muludan unggal taun teu dihitung cek ibi gerek naon ngitung-ngitung muludan ku abdi ditaroskeun geus menang naon atuh salila ieu muludan ukur nepi ka pincuk ajengan kitu ge lamun teu kaliwat abdi pertanyaan nu terakhir lamun kitu stingongkoak nepi ngangungkut unggal taun abah emang di dieu muludan tujuanna naon atuh pincuk unggul kan bae lah ada mun asa jalujur urang dieu nyebutna teh pincuk kan bae kieu Bu Pak kabeh punten urang bubrak we nya ara biasa dalami sakediknya sadayana Pak Bu sakabupaten Bang alam dunya umat Islam sadayana umat Islam da teh sakedik ceuk kan aya nu resepeun kana muludan aya nu ngewaeun jelasnya anu ngabidaahkeun kana muludan teh tong wakang betul umat Islam kabehnya salam dunya berat teh sasuka mantri sasadang ieu sadangnya kampung sadang ieu we nya 100% umat Islamna anggaplah anggap umat Islam anu ngaraku umat Islam anu boga nabina akur sok agamana akur nabina akur Qur'anna akur Islam rukun Islam 5 rukun iman genep sakampung sadang ieu da teu kabeh nu resep kana muludannya aya nu resepeun aya nu ngewaeun leres ke ieu teh eta sabaraha ieu teh RT 5 sa RT 5 umat Islam kabehanana resepeun kabeh kana muludan teu dalam resepeun masih kena pih nu ieu teh geuning wawarehan nu hadir tandana bisa jadi resepeun antara resepeun jeung henteu atawa aya acara alasan apa kitu nya ieu Bu Pak sadayana bujeng hingga sa RT sa keluarga we ibi jeung mangna ibu jeung bapana salaki jeung pamajikanana indung bapana jeung anakna da cantang tu kabeh resepeun kana muludan aya nu resepeun aya nu ngewaeun aya nu teres nu mawi tong aneh Pak dulur urang nu ngewaeun sagedegeun urang Islam mah sarua rukun Islamna 5 rukun imanna genep kabehanana aya sarua tapi teresepeun dumeh bisi siga tadi teh geuning nu osok ge ditaros geus meunang naon tiba heula menang muludan ukur semat menang pin coba ingan atau loba nu ngewaeun ge naon geuning urang nu osok oge ukur menang pin pincuk ari pincuk teh naon pincuk teh kumaha
Pincuk kumaha Bu di urang dia kalau disal aya satrang abdi mah pincuk teh meureunnan sangu daging sate teh teu kadang aya kadang teh penting ayeuna ya sate teh aya sanguna aya dagingna jeung sajabana terus deh dibungkus di wadahan canak we ku emang canak we ku ibi canak we ku ece canak ka bumina masing-masing ku abi ditaros ku ece ku ibu nu dituang naonna jeung pincuk-pincukna nu dituang teh naonna sanguna rencang sanguna dagingna nya ari bungkusna dikamanakeun dipiceun dibuang dipiceun nah beuti piceun jang naonnya nu geloge beh ditu ngadahar pincuk jeung bungkus-bungkusna model nuang sate teh pan daging ditek-tekannya disik-sikan terus ditojos leres ditojos resnya eta teh sate aya dituang ku ibu naonna dagingna aya panojosna dikamanakeun nah urang Sunda mah banyak urang Sunda kos gering kos gero urang teh sabenerna mah ongko hayang dahar sate ari palebah dituang pan dilaan deui nya ditojosan dijajarkeun nya si daging teh geus asa dilaanan deui nyaresnya dituang dilaanan deui nya laras mang sate pira kudu jeung panojosna nu geloge beh ditu lamun ngadahar sate jeung panojosna ajengan ngaranna ge apan variasi ngadahar gaya hayang ngadahar sate daging ditojos teras gitu dituang jeung panojosna itu pisan-pisanna naonan da eta mah ukur panojos nu tadi ge pincuk eta mah ukur bungkus tah ibu bapak hadirin sadaya nah punten ada serius ya Bu Pak muludan teh ukur bungkus muludan teh panojos na sate teh malam mingguan teh bungkus malam mingguan teh panojos nah dagingna sanguna eta teh ngaji eta teh silaturahmi sanguna teh ilmu dagingna teh silaturahmi terus kurupuk nanu dituang dina jerona teh silidungakeun dibungkus weh ku pangajian dibungkus weh ku ngaran muludan ditojos weh ku ngaran rotinan tah jalma anu ngagugulukeun unggal urang tiap tahun ukur muludan ngumpul digugulukeun saberesna teu aya panambah kalakuanana teu ningkat jeung dulur anger teu akur jeung baraya anger parasea jeung tatangga anger silih omongkeun silih sigeung teu kaur ka patil teu kaur ka todel teh menibang penuh eta teh jalma anu resep ngadahar bungkus lain ngadahar dagingna ukur resep ngadahar panojosna matak melag dina gerong melag dina ati jadi weh siksik melik biji weh panas barang nu kitu mah lain tukang muludan tapi tukang marebutkeun pincuk bungkus kahartos masa dabdi dicontohan gitu jadi nu ngewaeun teh bisi urang dia nu ngewaeun kana muludan dumeh ningali ngosok muludan anger we jeung dulur teu akur jeung tatangga anger parasea silih omongkeun kapan naon pagaweannya silih omongkeun teh meureun ibu sok ngomongkeun tara keun bae da kitu kahartos di kadija Bu jadi naon atuh urang teh tujuanna muludan teh teuing atunya jadi maksud abdi kahiji ibu rek naon acarana ungar malam minggu rek naon acarana rek muludan da beres muludan da bungkus engke ge panggih dina bulan Rajab aya rajaban panggih rajaban beak
tapi bungkus nama ganti ku nuzulul Quran nalika asup bulan Ramadan. Beres ke Ramadan ganti deui engke aya naon tahun baru Muharraman. Da eta mah bungkus hungkul mata kanu ngewaeun Kang bejakeun mah muludan mau ukur bungkus ukur panojos dan jerona mah ngaji, jerona mah silaturahmi, jerona mah didoakeun. Punten bisi aya heula naon teu eueuh ti nabina aya muludan teh. Keudang muludan urang Sunda muludan di Jawa mah bejana disebut teh maulidan. Bahkan teling di abdi di Ciledemur di Cikanjung tak kersa ajengan ieu urang kantos di Cikanjung di Tanjung Laya. Aya istilah di ditu mah lamun bulan mulud disebut teh ngabungbang. Aya di urang anu sok ngabungbang. Cek manehna eta disebut muludan. Aki-aki beh ditu anu osok rajen di datangan anu osok ngajiat bari jeung sila bahkan aya anu keris para ranjang jeung sang pusaka jeung sagala rupa osok diibakannya bah eta teh di manliana teh dina bulan disebut sakalian mulu keceklek we aya ramna hese panggih jeung jodoh di manlian di 7 pancuran sakalian dimuludkeun ceuk manehna disebut muludan. Geuning nu mana muludan teh rupa-rupa geuning. Di abdi osok model kieu abdi mah aya marhabaan heula aya pintonan barudak ditanya Kang ajengan naon muludan di dieu mah eueuh panggung sarua disebutna ge muludan mah ukur bungkus jero mah intina mah nyaeta ngaji silaturahmi wihandi silaturahmi ngaji silih doakeun mulangna aya berkah naon tingkat kahadean anu hadir jadi leuwih ningkat leuwih taat ka Allah Subhanahu wa taala eta ciri barokah. Kartos deh Bu. Naon bieu teh? Muludan teh kitu mata tong nyalahkeun ka nu ngewaeun. Aya nu ngewaeun aya haji cenah nu ngewaeun tong nyalahkeun naon sababna nu ngewaeun dan ningali kalakuan urang. Ada urang pan ruang riung teh kan ararateul bibir teh ngomongkeun batur teh nya Bu terus hal apa teh hukum teh salahnya ngomong di pengajian mah sok aya Pak Bu punten ieu nu panggetolna ngomongkeun batur teh saha awewe lalaki awewe atau lalaki sarbana Bu cekih sebenarnya mangan ai lalaki mah teu katempo ngomongkeunana teh ari awewe mah nya ngomongkeun nya bibir nya jebi nya kerung nya tarang nya jelekna nuduhkeunana terusnya mun lalaki abdi jeung Kang ajengan ya Kang ingkang pun lanceut ya Kang Dede mun keur sarua abdi ge sarua bobolok abdi jadi lembur disebut teh ajengan anggeus ngomongkeun batur karesep jeung Kang Dede teh riweuh cenah dia sana bari pelenyun henteu tutunjuk ari ibu malah mun ngomongkeun batur beda sok berat sok di pangaos dia malam minggu kurunyung weh aya urang dieu anu geus puluhan tahun kakarak init ngaji tarang ngaji hek we init panjul buncelik we tumben cenah panna aya da kitu Bu bae disikeung tumben cenah eta datang nya cenah alhamdulillah geuning sadar ngan hanjakan naon tingali leungeunna mun diruncung cenah ti dieu ka dieu ditambah dipetakeun jang naon eta dorakan lagi numpuk ece bibir ngomongkeun ieu pepeta ieu kalungna ih amit-amit tiung dijalitkeun kitu-kitu bari bil kurnyong eta cenah tah naon lamun lalaki mah kalem sok abah-abah sebapa-bapak rek ngomongkeun pamajikanna masing-masing cukup hareupeun kopi terus rokok pelenyun we ngomongkeunna teh kalem nya Pak terusnya bela pamajikan urang mah nya pepeta jeung nyontokeun deui ngomong balik tinu haja Kak pamajikan urang sok apa bojo urang uih tina uleman deuleuh bapana beri gebrek kena meja teh naon kojong naon teh mih anu teh mih
Brag, bari digancang dibuka di harapan salaki teh 3.500 ayat 3 di jumlah jamreh jadi 18.500 mejeh ya 20.000 ejeng keresek. Nah jadi cukup. Aduh untung gede nu hajat mangkaning urang cenah ngamplop nah 25.000 untung gede majalna teh. Asok dihitung-hitung saya balik balik hajat ibu orang dia asok dihitung tara bohong katingali ceureutna ge da jerona teh paling mih 3 mih sedap atanapi mih sukses dihitung-hitung. Kadang-kadang kalau lamun belah ditu sok kadenge heula tingali naon jerona 3 mihna gancang. Asok itu orang dia tara alhamdulillah keun bae keun tara mah alhamdulillah cirina muludanana napel. Alhamdulillah paningan ibu-ibu di balager ih ada dihampura bohongna ku abikeun bae.